barakatim minas samai wal ard niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan tilagit jeung ti bumi konsepna dua hiji amanu dua wattaqau bakal limpah ruah subur makmur loh jinawi lamun urang nyaritakeun barokah wa asul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu ketika urang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi barokah ngaranna lamun urang hayang kos kitu konsepna dua hiji amanu dua wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wallah tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah lain pidauh gubernur lain DPR MPR jeung presiden ieu mah nu boga langit bumi katut eusina nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard dua amanu wat taqau iman takwa ya Allah dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip ku sia amanu wattaqau ya Allah ya Rabb masya Allah kuari kaayaan di negara urang teh seperti kieu lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun mah heula di dinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngagenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae dia teu nyahoeun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je anda kula menanyakan, hujan aya, guludugan, kiai, ya sia, rasakan musuh. Atuh kos gitu. Pada dasarnya hujan teh kos gitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces. Di deleuheula di jerona aya sabab
urang degala wudhu cai aya be di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal keluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu geus hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan geus sarua panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tah mah kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara. Urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat. Naon sia tuh tanya ka ieu. Wow henteu naon henteu. Emang bisa tuh nabi mah bisa. Wali ge bisa datang ka mana tahapanana. Emang kumaha kieu. Urang teh baheula roh teh can make baju. Ngaranna aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ke alam Jabarut kudu dipakaian alam Jabarut. Ketika di alam Jabarut dek diturunkeun ke alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut. Ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ke alam mulki ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu. Ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat. Nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia. Dasar otak ngeres ya mah. Tuh aya pakaian-pakaianana. Urang di alam mulki ngaranna ieu. Alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna. Ketika urang dek naik ke arah malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ke alam Jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam Jabarut aya pakaianana urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut. Ketika naik ke alam Jabarut malaikat Jibril gigis teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh. Tebisaeun malaikat Jibril ge sebab tama alamna alam Jabarut. Hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu. Kangjeng Nabi di pakaian alam Jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik. Masyaallah. Tidinya mah geus seunu nyaho iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut, ditaekeun ka alam Jabarut, ditaekeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah, kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi teh Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam Jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit mebas ka laut. Modar. Eta mah. Tuh kan berarti aya. Sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta.
dipimpinku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat teh ieu carita keur eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah nya ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya non urusanana tuh sia. Hujan jeung teu urusan pangeran, teu menek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang jeuh. Ulah beja moal. Tuh geus dibere nya ku malaikat. Aya manusia nu dibere. Kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh, jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani. Supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae tuh ese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih. Budak teh kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian zonan garang PNS, kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah ieu maka jenta mau keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos karar itu. Ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lainna lagaan. Nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul akba latifatul nafas latifatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah ya sombong cenah kuci aing waktu sombong mah aing mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholinya na teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilegleg ku kiai teuk celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing
lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteuk-teuk celi anjing bae mal bisa us ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae aju kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah tah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya nyaritakeun kebersihan tuh ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah di dahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian sia ku aing ieu mah keur carita deuk kabersihan lamun urang salaman dibere bagikeun ulah kaduhung maka kaduhung amat gede aduh malhusu teh basa bae mending leg-leg picet geus teh aing tanya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun kitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beuki dipikiran beuki jiwet ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang masuk nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dihareupeun tamu cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set teh kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nya baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari loba tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg we teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Al-Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun oh jahe nya surtil ngaranna filter dengan sendirinya mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero qalbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna qalbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jerona adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih,
ngaranna aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tasawufan gene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naek ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naek di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkan amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo nele urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo nele urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika urang ningali nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleuh ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokanana ya Karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah henteu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang ku masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah
ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing cabut asal turunkan pancing ayaan pan hiji menang 5 ieu mah pan 20 tuh menang hiji acan teu berkah teh ngaranna kos itu teh loba teuing pan batan menang mah pan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya panna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso panna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi teh aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngoloso deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aduh mana ngoloso deui teh kudu bebe jatuh kos kitu teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamun nyarita gadog geludug aya deui geludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu diteu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah
aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindahnya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu geus teu berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 suhu di Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho atuh heses yang masih ngomong